Abdul Qadir na umur 12 tahun geus ngabeat eta begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir maka nyana titah terus ke pesantren Kiai Hamad didabas titah ti heula lantaran nyana mah titah tapak ku ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh aing mah babari teh jadi walinya ya camat nuturkeun aing teh jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teh jadi santri kok mau gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci ai presiden hayang jadi santri ai RT henteu urang Padang di ditu nyana keur cicing di sisi kali tiba-tiba menemukan satu keindahan batin seperti kesurupan nyana terus-terusan kadulurna antarkan saya ke Cilongok dulurna bingung Cilongok itu mana Padang kan ieu mah antarkan saya ke Cilongok lantaran seperti kesurupan saudarana langsung nelpon ke Jakarta di mana itu Cilongok itu kalau nggak salah cek dulurna itu di Pasar Kemis di Tangerang ada itu Cilongok coba diceklah kadi aya nah iya terus-terusan di Padang teh bawa saya ke Cilongok kesurupan anak lantaran teka tahan di bawah lah kadi ke Cilongok. Mantes gariung balik jam 12:30 nyana nungguan didinya masih kena seperti jelema kesurupan tapi lila-lila trek cager begitu cager saya ada Cilongok ya iya Masya Allah memang mau ada apa ini dibejakan mau ada haul siapa haul Tuan Syekh Abdul Qadir langsung nyana ciri berarti saya dari sana ke sini diundang oleh Syekh Abdul Qadir sebab saya tidak tahu Cilongok tapi saya kesurupan caknya tapi kesurupan tapi kemarin diharap asana kesurupan kabeh meureun dia beda kadeuleuna bangun harengesan jasa sebab ieu ke bos 19 di jam 7 beak lamun lain kesurupan naon Masya Allah di Padang datang ka dieu di Madura datang di Jawa Timur datang Ploso datang terus Jawa Tengah komo orang dia nama sekitar Tangerang ndek naon lamun ditanya hanya ingin mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala hayang zikir tanu mantek ieu teh geus aya di bawah bendera la ilaha illallah urang teh geus maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah cuman syahadat hartina saksi abdi uninga abdi nekadkeun abdi nyaksian teu aya pangeran nu wajib disembah kecuali Allah abdi uninga abdi nekadkeun yen Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah utusan Allah Subhanahu wa taala eta ngaranna bersaksi datang ke mana coba ku urang dicek kesaksian urang lamun urang nyaritakeun sia nyaho ke Ki Zaid nyaho tapi ketika nyaho teu kagambar di jero hatena saksi palsu nu kos kitu ketika orang nyaritakeun isya pangeran sia saha Allah di mana ayana nyaho teuing aju sia teh cak saha eta pangeran Allah ma aing ngomong pangeran teh Allah da ieu jelema nu kos ieu pinarakaeun atawa aya sia pangeran sia saha Allah cak saha sia cak kiai Habib ge ngomong cenah pangeran Allah tah lamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya pangeranna patung meureun ieu ge picilakaeun syahadatna can kagambar sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musahad fi nafsil musahid tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang nu nyaksian ketika urang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20 sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20 nu jaizna hiji kudu kagambar sedangkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD di SMP di SMA eueuh dek modal eueuh mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat
lamun camat teh ngaji. Tapi camat orang mah make kopiah anaknya mancrit bagus. Berarti ngaji sebab orang Sundanya nah. Tuh, si hade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat henteu kasalahan nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Besingka ditanya, "Hei Haji Uci, ulang siap tukang naon di dunia?" Magahan ngaji. Pernah henteu disampaikan bahwa sekolah SMP SMA bakal ka neraka? Pernah. Saha sakrina? Habib Salim. Aing mah bari baik wae di teangan ka di akhirat. Beb, sini. Pernah kan saya cerita? Iya pernah. Iya udah selamat aing jeung Habib Salim ka surga. Habib Rozak milu. Masya Allah. Iya syahadah. Lamun urang can kabayang eta ngaji. Teu kudu ka Cilongok kajina di Jakarta loba habaib, loba ustad, loba kiai. Tangerang di mamana ta ajian. Tad sini, kenapa? Saya belum mengenal Allah nih. Oh iya sini. Allah itu sifatnya berapa? Lupa saya juga. Oh saya belum dah. Kok Ustaz bisa lupa gitu? Proposalnya belum turun nih. Ustaz proposal mah pohoan ke sifat 20 bego tau Ustaz. Masya Allah datang kaparohan gitu. Daya syahadat kudu kagambar. Maka Kangjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampai ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani lahir dari keturunan Kanjeng Nabi nya. Tadi dibacakan manakibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan nya nama geus teu daek nyusuh puasa. Jadi anggeran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusuh isuk-isuk berarti tanggal 3 Ramadan. Ti oroknya nama puasa, ti orok kuarieu di urang kumisna sok badak kieu teu puasa. Sabalika Syekh Abdul Qadir. Insyaallah. Terus Abdul Qadir gancang cerita nabe umur 12 tahun nyana mamawa sapi ngangon sapi milu cak sapi ma khuliqta li hadza ya Abdul Qadir maneh dijieun teh lain jangan ngangon sapi ka aing sia mah sapi ngomong kata Abdul Qadir umur 12 tahun urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng bengkok kene komo awewe mah irha lempeng na meureun. Iya Abdul Qadir 12 tahun sapi geus ngomong Masya Allah Karim tidinya bebeja ka mana mak kunaon sapi ngomong ka abdi cenah abdi mah lain jang mangon sapi Masya Allah cak mana aja udah kumaha tuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Bagdad teu bisa katahan dibere lah oleh-oleh 40 dinar diteundeun di dieu di kaput berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya mohon tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotanku begal kasih tanya budak mau naon sia mau duit cenah sabar duit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu moal teu percayaan aya deui begal hiji deui budak mau naon sia mau duit sabar duit 40 dinar kos kitu mau duit unggal ditanya bebeja kabeh ngomong aya budak cenah teh ditanyana narengteng bae heueuh puguh aing nanya heueuh puguh bebeja ka kepalana dibawalah ku kepalana saha sia ngaran Abdul Qadir mau naon sia duit sabar duit 40 dinar dina naon ditendeuna tah cek kana coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib sarjana ada juga uang buat saya can kataekan komo Habib Rozak mah Bib ada apa di pajak di Samsu sekian musuh Amin Rais ya. Masya Allah. Nah eta begal lain kunaon aneh budak segede kitu kena langtang ieu henteu ngabohong ditanya Aisyah ieu bisa bebeja kieu aing mah can nyorang bebeja setiap gede begal ku aing can nyorang terang-terangan kok sia terang-terang amat ieu meunang pitu hati sapi emak kumaha cak emas ya cak makula isuk-isuk nonton TV cenah sianya sore nonton TV-nya mentak aing blon sarua jeung maing tah eta mah orang Cikupan kos gitu aja kuari ngarembet ka Cilongok
malah gedean di Cilongok titina. Boga emat tah deuleu Mas Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja. Masya Allah indah cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran meureunana aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge geus teu nurut. Sia di ka mana ieu ceng rek ka Bagdad rek naon rek masantren eta kadi ceng diuk naon kula rek milu bae milu ka mana ceukna garong si milu. Milu sekian gula milu masantren itu teu naon sok heula maca syahadat lah di syahadatan dirinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di beat ku Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir na umur 12 tahun geus ngabeat eta begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir maka nyana titah terus ke pesantren Kiai Hamad Dabas titah tiheula lantarannya nama titah tapak ku ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh. Aing mah babari teh jadi walinya. Ya camat nuturkeun aing teh jadi wali. Kadanan jadi wali jadi santri atuh. Bupati wau jeung aing teh jadi santri. Komo gubernur mah. Ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula. Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci. Ai presiden hayang jadi santri ai RT henteu. Bingung aing mah luhuran mananya presiden jeung RT nya. Coba mun presiden ka sorga ai RT ka neraka aja kumaha coba yo. Ya Allah hanas RT teh digaji hanas ka neraka rugi 14 sama kos. Tapi RT Cilongok mah ka sorga kabeh. Lantarannya na ngabangun masjid ya hasil RT ya mentak luar biasa teh gara parais ya teh kasorga kajen lu kumaha sak RT ulah atuh geus atuh nu kolot teh heula atunya kabeneran nu pangkolotna abi bro. Insyaallah iyalah syahadah nu matak syahadah dina ilmu thariqah kabagi dua aya syahadah muayyanah sekedar mengetahui sifat yang wajib terhadap Gusti Allah, sifat yang mustahil terhadap Allah, sifat yang jaiz terhadap Allah. Ketika kita membaca syahadat tidak tergambar Allahnya tapi nuka gambar syariatna, salatna, puasana, zakatna, hajina. Sakitu ge lumayan tangambe ujianana kababau sorga. Ai ka sorgana macan pugu ngambe-ngambe taku sakitu ge geus alhamdulillah ngan muayyanah tidinya terus Abdul Qadir dididik ku Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam ceng cicing di dieu nya lamun kula encan ka dieu ceng ulah ka mamana muhun mangga wiridna naon abdi wiridna la ilaha illallah sakitu we sesuai jeung aturanana ti Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam dipraktekkeun setahun sekali datang ke Indit setahun sekali datang ke Indit 3 tahun dididik ku Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam cek Kanjeng Nabi Qadir geus cukup maneh geura ka kota ka negeri Baghdad jadi asup ka Baghdad geus jadi waliun min auliyail lah ya Allah ya Rabbi langsung guruna Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam mentak kamari ge aya nu nyekelon tasbih gede jasa kukula ditanya Aisyah orang mana orang pondok cekin nanti guru sia saha ieu nas bebe hidir mana tukang lauk budak padu hidir bae ya Allah ya Rabbi Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam teruslah sakumaha dunina manakib ieu keistimewaan jeung kakaromahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani diantarana nyana geus teu dahar 40 poe 40 beuti terus cicing di hareupeun masjid merasakeun lapar jeung dahaga anu luar biasa jol bae aya jelema ngadeukeutan ditanya anjeun sangaran Abdul Qadir kula keur neangan anjeun ai kitu anjeun ti mana ti kampung maneh ieu ti katitipan ku emak titah mere duit ieu nya kitu nya kumaha kaayaan di ditu alhamdulillahirabbil alamin tah ieu mah dititipkeun we ka anjeun ieu dititip mah embung cekna bawa deui ka ditu ka emak kula mah teu perlu duit geus dahaga jeung lapar dibere duit dititipan ku emak bikeun deui bae ka emak percis ku urang Cilongok
Mun dibere duit ku emak teh mah ulah sakieu atuh sawah bae jual mah. Jauh amat jeung Abdul Qadir. Diberi ku emak teh sakitu laparna embung endahan kita ngajual sawah. Cak mana pan enggeus sawah nu itu dijual ku sia. Atuh kabeh bae mah. Aju urang ka dituna ka mana? Atuh kumaha Allah bae. Eta ngomong kumaha Allah amis amat. Sawah dijual. Tapi eta lain urang Cilongok asli, eta teh pindahan ti Cisoka. Itulah bersyariat syahadatna. Naik waris syahadatna syahadat hakikat. Syahadat anu bener-bener katingali zat Allah. Lamun nyaritakeun katingali zat Allah teh teu kaharti ku urang. Lantaran zat Allah mah moal bisa katingali ku mata ieu. Tapi ku mata batin mah katingali. Lantaran mata batin mah cekas. Mata batin mah can. Mata ieu mah keterbatasan hanya sakieu urang dedeleuan. Tapi ketika orang boga bebene di Bandung sanajan keur ngaji kuari kadedelekeun bae biwirna jeung gunungna di dieu. Eta lah mata batin urang geus deuleuan jam bae aing SMS-an ieu jeung urang Bandung. Eta mata batin kadeuleu Bandung. Eta keur carita totololan. Kuari rodail piceun bersih sesuai jeung aturan-aturan dina thariqah. Lantaran syariat adalah tathhirul badan, thariqat adalah tathhirul qalbi, hakikat adalah buah daripada tathhirul qalbi. Ketika jelema ieu geus bersih batinna pasti moal hayang rerejengan jeung jelema. Wauh jeung presiden teu hayang. Naon hartina presiden sih ja isuk ge bakal modar. Jeung menteri teu naonan babarengan jeung menteri. Jeung gubernur teu hayang. Dibere cenah itu ku bupati jang naon duit sugan atuh ku camat komo ku camat mere ge tilok kabatur ka kula mah osok ja coba di nu beunghar tuh ja bakal paeh nu beunghar ka mana tuh kanu maha baqo kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Singkatna bae moal kaharti jelema nu geus deukeut ka Allah mah lantaran nya nama cicing bae di jero kamar. Mantak hiji waktu sarua bahasa Siti Robiatul Adawiyah jeung Syekh Abdul Qadir. Siti Robiatul Adawiyah di jero kamar bae teu kaluar-luar, Syekh Abdul Qadir ge kitu di jero kamar bae. Cak babaturan-babaturanana Abdul Qadir. Kulan. Keur di jandela keur kieu Syekh Abdul Qadir teh aya. Ye, dunia rame. Teh mah kitu ajeun. Ayah HP geus make 3G HP nah habis bapak tuh bawanya geus zaman satelit kaya Abdul Qadir di deuleu tuh di Karangbolong tuh tingali tuh sesa tsunami tingali di Jakarta tingali di berbagai tempat rekreasi teu kudu jauh-jauh lah ka Jati bae ge aya nelayan di dinya. Besi hayang nu dempok nu denok di dinya aya. Habib bae ngadoa zawid ni denokan jadi di denokan. Atuh teh kudu jauh-jauh kan nelayan bae bib. Ka eta teh dibibita ku babaturan hayang Abdul Qadir ayo keluar. Yuk urang ulin rekreasi. Modal aya di aing. Hayang dahar di mana restoran mana? Hayang minum di restoran mana? Hayang happy di klub mana? Hayang di hotel mana? Hayu ieu teh ciptaan Allah, hayu urang nikmati. Cek Syekh Abdul Qadir sia teh nyaho, maningan sia hiu ka aing. Hayu sia milu jeung aing. Di jero kamar teh aya hiji kaindahan nu sia teh nyaho. Di mana manya di kamar aya kaindahan? Lamun sia indah teh makhlukna, aing mah di jero kamar jeung kholikna. Aisyah ngajakan ke pantai, ngajakan ke hotel, ngajakan ke neklub dan lain sebagainya. Hanya kamu plase sama kos kitu mah. Lalagaan aing mah jeung nu nyieun eta jeung Allah. Ayana di jero kamar aing ketika aing zikir la ilaha illallah. Terasa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung Gusti Allah. Nu nyieun gunung nyieun langit, anu nyieun dunia babarengan jeung aing. Siangan sakadar bareng jeung pantai atau mungkin jeung wanita molek dan cantik. Aing mah jeung nu nyieun pantai, nu nyieun gunung, nu nyieun langit jeung bumi. Dunia jadi sorga di aing. Mun teu percara yuk ka kamar aing.
diajak eta teh budak, coba mana, coba keindahan di kamar, diasupkeun ka kamar, manya kos indah. Teu arti nu mantak di pondok pasantren jelema bararetah sup ka pasantren tadina kuru ngan 25 kilo menang 3 bulan jadi kintal setengah. Kunaon sih hiji delintu indah cara di pondokna kan bisa jadi indah gitu masak biasa habai di pasak ieu bolon beureut. Tinjahun keindahan pondok pesantren nikmat luar biasa. Eta si kiaina kok betah amat sih sakadar ti imah ka majelis ka masjid, ti imah ka majelis ka masjid. Kadang-kadang lah embung ieu jeung santri ge hayang di jero imah bae kok indah amat. Pasti aya sesuatu anu batur teu nyahun di jero kamar teh ternyata aya pamajikanan. So seuri. Ya memeh hakikat pamajikan heula tuh. Nailah ternyata di jero kamar teh aya satu keindahan nu batur teu nyaho. Anakna ge teu nyaho, pamajikanna ge teu nyaho. Babaturanna hanya jeung tasbih doang. Ieu teh merupakan suatu alat. Cek Imam Syarih Sikti mah kula mah maot teh ieu tasbih teh hayang dileungeun kula. Lantaran ieu lah nu ngawusulkeun ka kula. Diganti ku ari ku Habib Razak mah ulah make tasbih cenah. Make naon atuh? Tah nu sok ditanjung priuk teh cetrek. Paranti naon eta? Eta paranti ngitungan karung Haji Pendi. Teu lain tasbih teh kos kitu. Aya maunatan kitu. Ulah diganti, Bib, hati-hati. Habib jangan suka pakai yang putih itu yang kotrek itu. Nggak ada itu di kitabnya. Nanti saya jelaskan tasbih ini ada sanadnya, nggak sembarangan. Mentok Habib loba nu ngajualan koka Kalimantan. Barang ditilik-tilik eta mah tangkalangbo. Nah iyalah syahadat luar biasa ketika geus datang bah nikmatna neuleuh batur jelema lulumpangan isuk-isuk nu ka kantor nu ka pasar anu berbagai cara ka mana seuri bae lantaran keindahan ternyata aya di jero kamar. Hanya ingin menyampaikan wahai umat hati-hatilah anu tahapanana bersyariat ieu urang laksanakeun syariat. Sallallahu